Billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Alhamdulillah, qudrah iradah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang tiasa ngalajengkeun hanca padaran anu sadaacana liren sasi patali Ramadan. Alhamdulillah dina sasi Syawal ieu urang tiasa ngalajengkeun. Oge hapunten anu kasuhun ka ibu-ibu Senin kadua kamari nya. Kabayang tos ngariung mangkaning usum keneh camenong. Sing kuring laras-laras hilap emut-emut bada asar malih nuju sareng adit. Harita rangkaian acara teh tieuing keneh. Mudah-mudahan tiasa tepang sasi payun atanapi upami kedah digentosan kantun sebatkeun ku ibu di tengah eko digentosan itu upami pada digentosan dina sasi Mei ayeuna. Insyaallah sing kuring ngestopkeun. Di waktu iman ngalajengkeun hanca urang kapungkur kantos didugikeun yen urang baris dibangkitkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala sababda urang ngalaman alam barzakh. Ditiup sangkakala anu kadua sadayana jalmi dikumpulkeun ku Allah. Dina istilah dikampalkeun manusia, Al-Qur'an ngagunakeun bahasa al-hasyar. Proses dikumpulkeun manusia kitu Bapak Ibu. Tempat ngumpulna manusia disebat padang mahsyar. Jadi tidinya akar katana. Aya sababaraha proses jalmi dikempalkeun di akhirat. Anu kapaham tina naon anu didugikeun ku Imam Al-Qurtubi dina kitabna At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Ku kabodohan sin kuring nu kapaham dikumpulkeunna di akhirat teh aya 5 tahapan saur Imam Al-Qurtubi. Sakumaha diuningakeun dina makalah. Nu kahiji nalika urang sadayana dibangkitkeun ti alam kubur. Eta nu kahiji. Jadi jalmi tinu mimiti Pak sampai ka jalmi nu terakhir sadayana dihudangkeun deui ku Allah ti alam kubur. Jasadna sae deui, jasadna sarapadan sarimbab, jangkungna sami
tok sanos ieu akina, ieu bapakna, ieu budakna, ieu incuna, buyutna, tapi ketika dibangkitkeun di padang mahsyar sami sadayana. Dina kondisi teu acan dihitan, dina kondisi teu ngangoragsukan, dina kondisi teu nganggo sendal atau di alas kaki. Anu kadua, waktos di mana manusia digiring ka tempat panghisaban, digugahkeun, dikumpulkeun, digiring ke tempat panghisaban. Anu katilu, nalika manusia dihisab ku Allah, dietang amalna, amal saena, amal awana. Anu kaopat, sabada dihisab, manusia digiring ka neraka. Kaya sababaraha dalil keterangan anu salamet tina panghisabanana, maka anjeunna dilebetkeun ka sawarga. Kan kete urang bakal ngalangkungan jembatan nu disebat as-sirat teh. Pami salamet surga, pami teu salamet ngoleang tina eta jembatan. Anu perjalananana saur Nabi 70 tahun perjalanan ragrat tina jembatan eta teh. Jadi lamun ragratna orok keneh ku pas kahanap teh saki-aki, tapi maksudnya sanes eta, tapi ngagambarkeun teu tiasa kabur di neraka. Lajeng anu kalima, proses dikumpulkeun manusia tos lebet di jero neraka. Jadi nu kahiji dibangkitkeun, nu kadua digiring pikeun dihisab, anu katilu nalika dihisab ku Allah, nu kaopat digiring ka neraka jahanam, anu kalima lebet ka neraka jahanam. Anu lebet ka sawarga berarti samulihna nu salamet. Anu kahiji, nalika manusia dibangkitkeun ku Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Di antawisna aya sabaraha ayat Bapak Ibu yang diserat dina makalah perwakilanana. Nu kahiji surat Yunus ayat 45. Allah Subhanahu wa taala ngadawu, wa yauma yahsyuruhum, jeung masing emut kana dintenan nalika harita Allah ngumpulkeun maranehna yahsyur ka alam yalbasu illa sa'atan minan nahar. Maranehna ngarasa nu dikumpulkeun teh dina eta poe kaya-kaya maranehna teu pernah cicing di dunia angin ngan sakedeung. Jadi jalmi nalika dikumpulkeun dihudangkeun sabada ti alam kubur boga rasa dunia anu baheula dilakonan teh sakedap atana pilami asa sakedap. Ieu teh ngagambarkeun perbandingan antara kehidupan dunia jeung kehidupan akhirat. Tos di akhirat mah sadar yen hirup di dunia teh sakedap. Entong-entong mah tos di akhiratnya sok rajin urang ngedalkeun ka papada urang. Teu karaos tos Idul Fitri deui gitu ya Pak.
teu karaos murang kalih teh tos ageun deui sareng ungkapan-ungkapan anu sejeuna tah ke di akhirat mah jalma-jalma nu dihudangkeun ti alam kubur teh ngarasa geuning hirup di dunya teh sakedeung. Ya ta'arufuna bainahum dina wanci harita maranehna silih wanoh qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah estu kalintang rugina jalma-jalma anu ngabohongkeun kana baris ditepungkeunana maranehna jeung Allah wa ma kanu muhtadin jeung maranehna teu meunang pituduh. Jalma anu ngabohongkeun kana perkara akhirat berarti jalma anu teu iman kana perkara gaib. Jalma nu teu iman kana perkara gaib hartina teu sampurna kaimanan manehna ka Allah Subhanahu wa taala. Naon kaitanna ieu teh gambaran jalma anu hirupna teu ikhlas. Kumargi sifat jalma anu takwa saperti dijelaskeun di surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman kana perkara gaib teh yakin ka Allah, yakin kana ayana surga, yakin kana ayana neraka, iman kana poe akhir, iman kana ayana malaikat. Maka anu disebat jalma ngabohongkeun kana baris ditepungkeunana sareng Allah teh teu iman kana perkara gaib anu disebatan mere. Di mana gambaran teu imanan teh hirupna teu ikhlas. Benten jalmi anu beramal dumasar iman kana perkara gaib sareng jalmi anu beramal teu dumasar kana iman kana perkara gaib. Hiji jalmi salat alatan sieun diseseulan ku sepuhna murang kali salat sieun diseseulan ku sepuhna. Nalika sepuhna tos teu aya salat moal da sanes iman kana perkara gaib tapi sakadar sieun ku kolot. Nah, jalma anu iman kana perkara gaib mah bade anu diwarak, bade anu henteu, bade ditinggal, bade teu ditinggal iman kana perkara gaib. Maka ngabohongkeun kana baris ditepangkeun sareng Allah teh teu ikhlas hirupna baheula. Itu diantaranya. Tina iman kana perkara gaib teh kan kadituna wa yuqimunas shalah. Bakal ngadegkeun salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, infak di jalan Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tah iman eta teh di dadasaran heula keimanan ka Allah Sang Pencipta. Iman bakal tepang jeung Allah. Tah jalma-jalma anu kubur nalika dihudangkeun ti alam kubur maranehna rugi kulantaran teu iman ka Allah teh teu ikhlas hirupna. Jadi hirupna teh saramena nalika loba anu resep semangat, nalika teu aya nu mikaresep eureun padahal dina beneran. Nah, zaman ikhlas mah ngeureuyeuh we. Bade aya nu resep, bade teu resep, bade saeutik, bade seueur,
neraya. Ayat kedua gambaran dibangkitkeun ti alam kubur teh surat Tauha ayat 102 hingga 104. Surah Allah yauma yunfakhu fis suri nyaeta dina poean nalika waktos ditiupna sangkakala. Para diuningakeun sadacana tiupan sangkakala teh 2 kali. Tiupan anu kahiji mah alam semesta hancur sadayana. Tiupan anu kadua sadayana makhluk dihudangkeun ku Allah. Surah Allah nalika ditiup sakakala wa nahsyurul mujrimin yauma idin zurqan. Jeung kami Allah ngumpulkeun dina poe eta jalma-jalma nu loba dosa bari pangenteuna geuneuh maleumeuh biru buram. Naha kecewa, sieun, kaduhung, sedih, sagala rupa perasaan anu negatif aya. Nu bisa jadi jalma anu kafir ieu teh di dunia mah senang, beunghar, sagala kasoran, bahagia, seueur padamel, seueur pengikut. Tapi di akhirat mah pamenteuna dina kayaan rusqon geuneuh maleumeuh kaduhung pinuh ku kekecewaan. Berarti disebut asur tiupan sangkakala dina ayat ieu mah kahiji kadua. Kadua ieu mah tos dihudangkeun. Jadi ngahartoskeun tiupan sangkakala apakah ke satu atau kedua tinggal we keutuhan ayat nu ngajelaskeun harita. Yatakhafatuna bainahum. Marakehna jalma-jalma anu kafir teh silih harewos. Harita teh silih harewos. Ieu tos leuwih ka neraka kacan. Masih proses bade di hisab, bade diadili ku Allah. Tos silih harewos. Kita silih harewos naon, Pak? Harita di sekolah oh iya itu terang ke abdi sanes bapak ibu ya takhafatuna bainahum sini harewos maranehna teh in labistum illa asran geuning aranjeun urang sadayana teh henteu cicing di alam dunia baheula teh cigahna mah ngan 10 poe. Jalmi hirup di dunia 10 dinten. Naon ka disebutna? Orok maot namanya 10 dinten dihisab mah moal. Tapi nah jelema kafir di akhirat singkaran cemis urang teh baheula teh di sekolah teh meureun kan 10 poe nya ngagambarkeun naon? Geuning pondok hirup teh singkat. Lamun dibandingkeun jeung akhirat mah seungah cenah urang bakal asup ka neraka jeung jalma kafir teh. Nah cenah da baheula teh asa sakedeung cenah hirup teh. Nah ari ieu dipayun dihareupeun balukarna mani bakal pilih laeun. Nah urang teh bakal asup ieu teh ka neraka da baheula teh nyieun dosa teh da asa sakedeung. Jika nama hidup dengan 10 poe
Bisa jadi iman jalma kafir anu ngedalkeun kieu teh yuswa di dunia teh 70, 80, 100. Mungkin dosa nanti geus sagala rupa. Dimulai korupsi, aya ustad silaturahmi ka panungkan pun bapak abdi ngiring mayunan ustad eta carita aya jalma beunghar ditaros ustad Pak Haji pamilih seorang Pak Haji, Haji sanes Haji ngiringan abdi bisnis sareng Pak Haji. Saur Pak Haji eta nya hayu cenah Ustaz. Ari daek mah ngojai dina seueur neraka jeung abdi. Sawi deui. Aya haji ditaros ku ustad dan ngobrol ka ulah warga ka abdi itu aya. Pak Haji ngiringan bisnis teh sareng Pak Haji. Saur Pak Haji nya hayu ari kersa ngojai di neraka jeung abdi mah hayu. Pak, bade ngojai di neraka. Murun pajarkeun neraka teh ciga Cilunca beunana atawa ciga Cibolang gitu. Nalika panas teuing bisa hanyap. Panas teuing pindah ka tiis gitu. Neraka level 1, neraka level 2, sangeunahna pipinahan gitu. Jadi eta teh gambaran jelema anu geus biasa dilampah dosa. Kagok dosa, kagok maksiat, keun bae kumaha? Oke. Tah engke mah di akhirat jelema kafir nu maksiat ciga kitu teh bakal nyarita geuning sakedeung hirup teh. Ari kahareup fisik saeun neraka bakal lila jeung langgeng. Pelajaran kamu urang sadayana milampah amal soleh tong dikeke eta bagiru cek Rasul ya Pak gerak buragiru pak isuk-isuk paheula-heula paganca-ganca. Nah kulantaran hirup mah sakedeung maot mah gancang. Lamun aya amal soleh bisa dilakukan ayeuna tong diisupkeun. Bisa dilakukan isuk-isuk tong nungguan waktu sore. Bisa dilakukan waktu sore tong nungguan waktu isuk-isuk. Bisi kabuhur maot. Siap maot Pak? Tos kedu bakal naon urang. Lamun aya patarosan amal-amal naon anu pangsaena salami ieu nu diamalkeun ku urang sadayana. Amal naon? Nu mana? Nu iraha jam sabaraha? Dinten naon? Taun sabaraha? Kan urang teh isin. Maka badai amal alim, badai amal ageng bisa dilakukan ayeuna tong dikengke. Kulantaran nalika Allah masih kesempatan ka saya diturunkeun ti langit ka bumi ku urang teu dicana. Saur guru urang sadayana moal ditarik deui ka langit tapi bakal dipasikeun ka nu sanes. Jadi mun kahadean ya urang teu digarap. Ulah gaduh anggapan wah leungit teh. Moal bakal aya ngagarap saha atuh. Kulantaran ku urang teu dicopot. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami Allah leuwih kuningan kana naon nu kumaranehna dikadalkeun.
id yaqulu amsaluhum tariqatan nalika nyarita jalma anu paling lempeng jalan hirupna di antawis maranehna ieu teh ngobrol sabada dibangkitkeun ti alam kubur. Aya cenah anu rada mejeuna rada kidang rada pangsolehna tilu kafir kumaha kafirna rada meusan gitu berarti kumaha cenah in labistum illa yauman lain cenah lain 10 poe geus hirup di los kularen teh sabaraha atuh sapoe harita teh Pak emut kene kahirupan urang di alit kene Bapak baheula yuswa sadacan SD emut kene ibu naik ke SD 6 tahun beres emut kene Bapak memori SMP kumaha baheula emut kene memori SMA keur bobogohan nikah keur urang kali 1 2 3 sampai ka ayeuna saur paraosan eta teh sakedap atau lebih lami bisa jadi orang berpikir lami cenah seueur pengalaman jeung seueur nu kaalaman tah kemah nalika disanghareupeun di akhirat asa sapoe cenah baheula teh hirup teh ngagambarkeun naon Pak saeutikna bekal waktu loba tapi eueun pagawean anu anggeus sarua jeung jelema anu mawat ku tanya Bu bilih tarik teuing bahasana urang teh boga waktu teh loba ya ka para pemuda cepeng ya cariosan antum teh boga waktu teh loba isuk-isuk boga waktu beurang boga waktu peuting komo tapi eueun pagawean anu anggeus sarua jeung nu mawat kitu teh gadang cek orang los kulalet dan gening modal waktu dipasihkan ku Allah teh tidak menghasilkan apa-apa benten jeung jalma anu saleh detik per detik menit per menit jam per jam hari per hari minggu per minggu bulan per bulan tahun per tahun amal soleh hungkul kedah impak naon deui ngawakafkeun naon deui amal soleh naon deui salat naon deui saum naon deui kahadean naon deui terus berpikir bener Pak tepikeun ka bapak keur ngagoler di ICU juk ingat ka masjid ka madrasah gitu. Assalamualaikum ketua pelaksana kenteng geus diterapkeun acan cek ketua pelaksana teh bapak tong seueur ilmu tah bapak teh di ICU jawab geus diterapkeun acan naha teu aya pada mana hayang dibayar sabaraha sabu bapak ditransfer eta teh di ICU gitu. Nah kulantaran waktu anu sakedik hoyong janten amal dan itu kabayang teu Pak gitu. Jadi jalma kafir ngarasa sakedap teh kumagi bakalna sakedi. Contoh ibu ka Pangandaran teh kamari nya sami gitu. Angkat di sekolah ke Pangandaran gitu tukang rubuh gitu. Tidak ada aktivitas yang berarti dari program kamana karam maka ketika pulang kalau sekolah ternyata naon beta deui sareng jalmi anu angkat ke Pangandaran di program engke sholat di mana acarana naon wae teras bade ada sigana ieu
Cing teh ieu ahli pangaosan. Yung, ya tadi malah hafal yung. Basic kan. Keren. Tuh udah juga lewat. Tadi itu Bapak Ibu, kahadean mah lain masalah sakedeun jeung bila lain masalah loba jeung saeutik, tapi palebah ngamanfaatkeun waktu. Jadi ulah kajebak ku waktu-waktu kosong. Pantas itunya Bapak Ibu nasihati Rasul dua kanikmatan nu sok dipopohokeun ku jalma sehat jeung waktu nyalse. Nah ulang sampai ka urang nalika di akhirat kaduhung asa sakedeung cenah hirup teh. Nah asa sakedeung bekalna kan sakali. Eta proses nalika dibangkitkeun ti alam kubur anu kadua digiring pikeun dihisab karena tempat panghisaban. Wa qalu para malaikat anjeunna marentahkeun ya wailana hadza yaumuddin, kumpulkeun dina poe ieu jalma-jalma anu zalim jeung babaturan-babaturanana hadza yaumul fasl lati kuntum bihi tukadzibun. Kalau eta dina ayat samina usyurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun, kumpulkeun jalma-jalma nu zalim sarta babaturan-babaturan maranehna jeung perkara-perkara anu disembah ku maranehna baheula. Tinggal Bapak Ibu ngagunakeun kalimat azwajahum, batur-batur maranehna. Jadi jalma anu zalim ilaharna kazaliman teh ngabogaan babaturan. Azwaja di dieu teh dihartikeun babaturan. Sobat nu biasana azwajun teh dihartoskeun naon, Pak? Istri atau nabi caroge. Maka biasana lamun salaki ngadolim teu tobat eta teh dibela ku pamajikanana. Garwa ngadolim biasana kenging dukungan ti caroge. Langki cigah Siti Asia nya garwana Firaun sanaos caroge doraka kan Siti Asia mah teu ngiring doraka nolak. Langki cigah Nabi Lut, cigah Nabi Nuh, soleh sanajan garwa nama LGBT, pendukung LGBT itu teh istri Nabi Lut teh sanajan mane nama bukan pelaku, tapi tukang nuduhkeun, naon disebutna mucikari, germo, bandar kali itu. Kamari teh nalika aya jamaah anu anjeunna dijangjian ku salah sawios pamimpin teh cenah lamun kuring jadi dipasihan mobil pengangkut sampah nu ngajangjian teh istri sang pemimpin. Panalika ditagih teh kumaha walorna cenah urang kajengkeun heula. Nah, panuju kampanye mah insyaallah Allah Akbar. Pastos janten mah cenah urang kajengkeun heula. Kasana jengkeunana nya cenah ka paling luhur. Paling luhur teh saha? Carogena. Eta teh saha? Cegarwana. Jadi garwa jeung caroge saruana. Nah, itu gambaran zaman zalim
jeung babaturan-babaturan anu ngadukungna jeung anu diibadahanana kumpulkeun saur para malaikat min dunillah anu disembah aning Allah lianti Allah fahduhum ila siratil jahim mangka tuduhkeun ka maranehna jalan ka neraka jahim waqifuhum innahum mas'ulun tahan maranehna di tempat perhatosan alatan maranehna baris ditanyaan mas'ulun. Jadi satu acan dilebetkeun ka neraka teh mas'ulun baris ditanyaan heula hiji-hiji. Tah ieu proses naon? Hisab. Jadi Allah Maha Adil gitu banyak. Punten kasarna teu ningali bebeungetan gitu. Wah, ini bebeungetan neraka asup gitu dihisab. Malakum la tanasurun. Nah, maraneh teh teu bisa silih tulungan. Patana dikembal teh sawae. Nu dolim babaturan anu sok dolim, teras pangeran anu sok disembah selain Allah. Sina jajan nu dolim babaturan anak terus pangeran anak anu dianggap jimat karuhun pangeran selain Allah saat diasupkeun ka neraka jahim ditanya heula sok cenah deuk silih bela. Jadi sebuah penghinaan gitu ti Allah. Panari di dunia banyak budakna asup ka pengadilan, bapakna hakim bebas. Aya nu newak deui, lanceuk ka pengacara bebas. Ditewak deui, aki ka polisi bebas gitu. Pokona mah salila boga dulur jeung kolot pejabat mah kamana-mana ge bebas. Tapi ketika teu aya hukum anu bisa menyentuh itu di dunia bisa jadi, tapi di akhirat ku Allah dihina. Sok anjeun nu dolim, anjeun babaturan nu dolim, mus baheula sok ngabela, anjeun pangeranana nu sok disembah sok silih bela di dieu bisa teu? Nah, dihinakeun ku Allah. Naon pelajaran kaum urang sadayana Bapak Ibu? Di antawisna nu bener bakal dibalas bener, nu salah tetap bakal disalahkeun jeung dibalas ku kasalahan dosa. Maka kewajiban urang mah sing satia kana bebeneran. Sanajan loba nu nyalahkeun. Ulah ngarasa bener padahal mah salah. Wios nadatos biasa dah. Padahal teh apa eta teh salah ngan loba nu ngadukung kumaha seueur pendukung. Nah, hayu urang sasarangan wios tos biasa. Dan mungkin di akhirat mah ku Allah dihina gitu. Cok cenah silih bela kadinya. Bal humul yauma mustaslimun. Malihat madina poe eta maranehna pasrah sumrah tiasa silih tulungan teu tiasa. Nah, ieu diantawis contoh proses dihisab. Sateu acan ditangtupkeun ka neraka atawa ka surga. Anu katilu maranehna dihisab ku Allah. Diantawis ayatna di surat Al-Kahfi 47 sampai 48. Wa yauma nusayyirul jibala jeung sing emot kana poe nalika kami Allah ngajantankeun gunung-gunung bisa lempang. Gunung lempang nah sukuna kaluar gitu. Ramai. Jadi kita gambarkeun genjlongna bumi. Nah, kieu unikna ngabahas
akhirat mah Pak. Kadang bahasanya di dunia kene gitu tina proses kiamat bong ka akhirat. Kadang malapah gedang gitu. Watarol ardo barizatan anjeun baris ningali bumi janten datar lantaran gunung diaduk-adukkeun. Wa hasyarnahum ku kami dikumpulkeun sakabeh manusia falam nugodir minhum ahada jeung henteu ku kami dikantunkeun saurang oge ti maranehna. Moal aya jalma anu tinggalun saurang oge bade orok nontos ganuh nyawa bade sepuh numpang sepuhna ditakdirkeun aya jalma nu maotna teh silahna pangin ka laut leungeunna dihakan ajab sukuna kabawa kana angkot beuteungna dihakan laut cupang. Di akhirat bakal kumaha? Ngahiji. Moal aya nu kaliwat. Wa uridu ala rabbika saffan. Maranehna baris disangharepkeun ka payeuneun Allah saffan baris. Laqad jiktumuna estu aranjeun baris didatangkeun ka kami Allah kama khalaqnakum awwala marrah sakumaha kami ngayugakeun anjeun dina nalika munggaran. Ya tahu dina kondisi dibuligir. Bal za'amtum malihat aranjeun nguningakeun yen kami allan naj'ala lakum mau'idan moal netepkeun pikeun aranjeun hiji waktu pikeun nyumponan janji. Wa wudi'al kitab disimpan kitab catatan amal fatarul mujrimina musyfikina mangka aranjeun ningali jalma-jalma anu salah anu loba dosa teh sarieun mimma fihi ngeunaan naon ditulis dina catatan amalna. Ari loba dosa mah hoream ningali catatan amal gitu. Cigah budak sakola dibagi lapor geus kasawang lapor nate kebakaran mung bukan ge era moal teu pasti buka teh burung tutupan cenah tah ke di akhirat ge kitu eraeun jalma kafir. Wa yaqulun maranehna nyarita ya wailatana mali hadal kitab aduh amoe gehel kemana anjir baru dah ya udah anjir teh anjing teh ya teu meunang nyarita kitu teh ya wailatana gitu cilaka cenah mali hadal kitab ari ieu catatan naon la yugadiru sagiron wala kabiron illa ahsaha. Eueuh nu leutik eueuh nu gede kabeh catatan aya. Ari ieu catatan naon mun komplit deui. Nah itu kan ajakan penyemangat plus peringatan. Naon penyemangatna Bu? Ibu, bapak, abdi ngadamel kasayang sakeutik wae oge dicatat ku Allah. Contoh naon Pak ayeuna? Bapak buka Facebook aya anu ceramah jempol, jempol hukum
share and comment aja. Ieu mah masihan jempol. Pirani masihan jempol, ikhlas karena Allah. Dicatat mah malaikat. Ulah pajarkeun malaikat teu apaleun Facebook. Oh, malaikat oge buat apaleun dina Facebook. Malaikat mah tomoro Facebook. Eusi hate urang terang. Oke, sebagai peringatan, tong coba-coba milampah amal dosa sakali oge, ku Allah pasti dicatat. Kenyumput, sorangan, dinu poe, eueuh sasaha, tengah penting. Pajarkeun moal dicatat, kitu teh bakal dicatat. Sampai eta jama kafir nyarita ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru saghiran wala saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran sarta maranehna ningali naon anu dilampahkeun teh natrak nulis ditulis sadayana wa la yadlimu rabbuka ahada jeung Allah teu ngadolim saurang oge. Nu milampah amal soleh surga, milampah amal dosa neraka. Bade warna kulitna kumaha, bade turunan saha, bade orang mana, miskin atawa beunghar, nu dipeunteun mah amalna. Moal dihisab Bapak kamari di dunia gaduh mobil tuh, tapi lu ditanya teh mobil teh duit nanti mana halal atau haram. Mau ditaros ibu-ibu ari baheula di dunia osok belanja lamun lebaran, oh halal. Gitu. Tapi bakal ditaros teh lamun meser acuk lebaran kartosna halal haram gitu. Mau ditaros bapak hari di dunia baheula kabujeur gaduh motor teh. Tapi nu ditaros dari gaduh motor hartana tina halal atau haram. Nah eta gambaran panghisaban. Lajeun sabada kitu digiring. Sabada dihisab teh ka neraka jahannam. Di antawis ayatna surat Al-Isra 87. Wa may yahdillah fahuwal muhtadi. Sing saha nu babaraha pituduh ku Allah maka anjeunna baris meunang pituduh. Wa may yudlil sing saha nu disasarkeun ku Allah falan tajida lahum auliya min duni. Anjeunna moal tinenjeun anu baris nulungan jama-jama nulungan angin Allah. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah jeung kami bakal ngumpulkeun maraneh dina poe kiamat ala wujuhihim maranehna leumpang ku beungeut-beungeutna. Pak engke di akhirat teh aya jalma nu leumpang ku pameunteut mapah ku pameunteut. Umyan bari dina kayaan lolong. Summan wa summan dina kayaan wa bukman dina kayaan pego wa summan dina kaayaan torek pego lolong bari leumpang nganggo pameunteut. Ma'wahum jahannam tempat pangbalikan maranehna neraka jahannam. Kullama khobat unggal seuneu jahannam eta pareum zidnahum sa'iron kami Allah nambahan kana hurungna eta seuneu neraka. Jadi seuneu neraka mah api abadi moal pareum. Di antawis gambaran tina ieu ayat teh anu meh nyaeta sabada dihisab
digiring ka neraka jahanam. Kepan aya jalma anu ti neraka dikaluarkeun ku Allah nalika dina hatena aya sakeprul kaimanan la ilaha illallah ikhlas teh. Kumaha mun kieu simkuring naros amalna seueur tapi teu aya dina hatena la ilaha illallah, surga neraka neraka patarosanna deui dikaluarkeun moal ti neraka. Tah ieu bahayana riya teh, bahayana milampah amal teu ikhlas. Dina hate teh sanes la ilaha illallah, sanes kaikhlasan naon? Jalmi, puji, harta, kulantaran teu ikhlas. Atau lamun kitu mah cenah mending amal leutik bari ikhlas. Nya mending tuluy beramal bari ikhlas. Terakhir sabada dilebatkeun ka neraka jahanam, digiring ka neraka jahanam melalui jembatan as-sirat di antawisna. Nu kalima maranehna ditempatkeun di neraka jahanam, nu di neraka jeung di sawarga anu ka sawarga. Wa tarahum jeung aranjeun ningali maranehna yu'raduna disangharupkeun alaiha kana eta neraka khosyiina minadzulli dina kayaan tungkul alatan sieun hina yang duruna min torfin khafiyyin maranehna ningali ku paningali anu lesu. Bu, jalmi bade dihukum penggal kepala. Sadaan can dipenggal kepalana sina mapah jarak 2 meter tuh badog anu bade dianggo kanggo mencit anjeun teh. Bakal kumaha eta jalmi? Yes, nuhun gitu. Soal. Jawabannya. Iya, jalmi bade dibetahkeun, ditetepkeun di neraka. Jeung apa manehna bakal lila bahkan langgeng. Mangka nalika ningali neraka teh lulus. Kulantaran di dunia ngarasa lesu, hoream, alim nalika berlelah-lelah dina amal soleh. Upami alim capek dilampah amal soleh di dunia, maka siap-siap ngarasakeun capek, lesu, yang harupan neraka di akhirat. Bade ka masjid, poek, hujan, capek, becek, hoream, eueuh senal, payung butut. Pokona seueur alasan teh. Bade salat subuh tiris, cairna saat, ngalacairna jauh. Nanti wah seueur alasan. Tah ke di akhirat anu kitu anu alim capek beramal soleh di dunia ke bakal capek di neraka. Nungse ninggal neraka. Wa qala alladziina aamanu jeung nyarita jalma-jalma nu aliman. Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum. Estu jalma-jalma nu lalu teh jalma-jalma anu kaleungitan dirina sorangan. Wa ahlihim jeung kaleungitan kulawargana yaumal qiyamah dina poe kiamat. Di dunia mah ngariung
Di akhirat mah leungit diri, leungit kulawarga. Jadi punten Bapak Ibu, ulah ngimpen hoyong wae ngariung jeung kulawarga di dunya moal tiasa. Jeung ulah janten alasan hoyong ngariung wae tepikeun ka teu daek atawa ngahindar tina kahadean. Si bapak pada ngaos, jeung ibu teh Pak tong ngaos, aku rindu padamu. Tadi kata tulus gaji. Kapan lagi kita bersama? Dari panjang-panjang oge bapak jeung ibu ngariung jeung anak pondok geus maot mah moal bisa ngariung deui. Maka tanda kutip Pak, mending keneh sering pisah di dunia tapi pas di akhirat ngahiji. Daripada di dunia loba ngariung pas di akhirat bubar. Gitu, masing-masing disiksa ku Allah. Sok kepala keluarga cari harta yang halal. Pergi pagi pulang sore mencari sesuap nasi barokah di tiang. Anak sibuk dengan mencari ilmu, ibu sibuk memimpin rumah tangga. Kapan ngumpulnya? Mungkin pada maghrib, pada asar, pada isya. Sakedap lami, sakedap kabujeng tunu enjing bubar deui. Enjingna kitu deui. Eta teh biru mata pas di akhirat asa sakedap cenah. Tapi nalika anu disiapkeun teh bakalan hade ngariung deui jeung diriungkeun deui ku Allah. Ala inna dzolimina fi adzabin muqim. Sing emut estu jama-jaman dolim teh aya dina azab anu langgeng. Nah, waktu iman, ia contoh-contoh kasus ngagambarakeun proses dikempelkeunna urang di akhirat. Maka diantawis hikmah kamu urang sadayana iman kana poe akhir teh sing loba bebekalan. Berpikir setiap waktu kahadean naon deui, padamelan naon deui, amal soleh naon deui. Terus enjing bade amal soleh naon, ayeuna naon. Teras jangan ada kata istirahat. Nanti istirahatnya di alam barzah saja. Cik atulah tong infak wae capek, tong ngaji wae bosen, giung ngaji wae. Tong amal soleh wae, tong yeun kahadean wae libur atuh. Nah, eta teh godaan setan. Jangan berhenti. Kulantaran kemah di akhirat katawis ketik geuning bekal teh. Insyaallah engke urang lajengkeun kana hanca anu salajengna. Di antawisna nyaeta kondisi tubuh, kondisi awak jalma nalika dibangkitkeun, oge nami-nami poe kiamat sarta gambaranana. Masih panjang Bapak Ibu. Ngenaan nami-nami oge aya sabaraha hiji anu periogi diuningakeun. Oge peristiwa-peristiwa anu kajantengan nalika di padang mahsyar. Eta teh acan diuningakeun. Biasana kan sabagian-sabagian anu